jadi Waduh ampun mau salami marmot lain marmot putra masih kene makhluk pengairan Gatot kaca nuhun naon di teangan residipis di jelmanya jik usir akhirnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeng dawala Ridho ka Ilwan uing jelema kieu hayu cir teu naon cir hayu jeung akang hayu lah teu naon cir adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura gede hate cenah dibabu ku ieu ku jago saya marah jeung cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah ku leungeun batur kudu diceuing saha ngaranna Abi budak buncir ditampiling ku budak buncir ngalepak teu emut di bumi alam sangka teuing teh sangka teuing mucir ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Raden Gatot Kaca atose tobat geuning ieu teh tapanon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya ki tah bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk reuas maklum geus kolot aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik henteu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngala duit aki mah lain
loba duit maki gitu. Oh saya dumeh loba murid, loba anak buah, dermasana dijual lain aki mah lain. Ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah aki kaula do mungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-aprukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hideup teh bade diracun sabab urang Astina teh meunang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonna hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadina tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen dihormat sote ti hareupeun di tukang wada dijebian di malam nya daun tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodoeun anjeun mah ceuk Panoropong aki aya tu bulah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara
gitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut beuki oh ada hidup mah ahli ada diulik tuh gitu nah eta teh leres pijodoeun ulat nah eta leres pijodoeun ye geura bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empog Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu sae marah ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bisi engke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laleutik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna meunang oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu kumaha carana nya upami bade mercantenkeun kaki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir aya mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan aya mubadir mah timalan sanggup mangga sok geura ani prek hareupeun aki aduh aki nah mun ieu karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalah mangga aki sangem kaula mangga wayahna rep sidakep sinu tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginuluaran sapa najatina kanan sameuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kasih aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluh euy aduh tah
sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeunanya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti weh nah jadi kieu aduh jadi lucu sorana wayahna wah moal salilana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pinggaranan hidup budak buncir tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema sae sakitu mangga nuhun abah iya mudah-mudahan tong salamina kieu moal dan pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum. Saha teh? Tuguning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. walah Saha teh? Saha? si Cepot si Dewala Omat api-api teu wawuh we. kan Api-api teu wawuh. Wilujeng Sumping Naon kieu we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sa sungut teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak seun. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng seurikeun anak batur. Hanteu urang. Montong ngahina sia montong ngahina kieu oge masih keneh makhluk pangairan Pangeran. Pangairan nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Coba. Iya Sophia lah coba nepi ka depak kieu. Cing atuh. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Aduh. Eta Agnes nepi ka monyong gitu. Di mana linggih teh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh urang. Ih, Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Ampun. Itu abdi mati jono rerencangan Pak Haji Sidik. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Bade ka mana? Apruk-aprukane kulan.
Sakaparan-paran abdi teh hirup teh ulah. Nuturkeun inung suku abdi teh bade neangan gawe nya. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi mah ti Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu ulah. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar. Heeh. Nya Dengan agama itu teh. negara kulan ayeuna teh loba hileud. Barorongnya teh. Nya merajalela kulan eta we nininggal dina surat kabar teh sadinten rugina nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Kenapa? Saprak dijaga mah beaknya, banyak pagar makan tanaman lu. Benar eta. Itu cik abdi ge. Sae, sekarang abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu dipilih balik ke Dupi Gelis itu Padon. padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Ya gini. Aki leres. Puntenna atuh ieu abdi ieu kumawantun. Kalis gini. Puntene anu seueur banyo aki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra teh nya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak buncir. Ujir-ujir we teh. Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Moal kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Ieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing ya. Aya loba ase teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan? Residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. His. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Nah. Bintang banting di teh. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Lain gua rada gelo ya. Goblok. Kumaha mulai ya bideun. Jadi di pilariannya cek ku abdi. Dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca.
lain ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh keur nyanyi wara kudu nyokona politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang toge ya tapi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak kitu kulan kinten-kintenna abdi bakal panggih tah jeung anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenon meureun kekelenan kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula cir kan kahareup aya naon ya Abah sok Teguh ngaranna si eta saha si eta lae budak-budak kueun punten Abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make Sophia Lacuba nu teh jauh-jauh saha si Cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lalawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing apaleun euy burukan teh kan ya bener Cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya ulu pantes saya berada di bejaan giling ana jauh-jauh dewek nawe tenar meureun peda kesor peda menang di TPI sok lalajo udah di TPI jadi apaleun ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti ya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero Iya. Atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokona di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar nya uluh sok nyahoan urang mah nya tong ngahina sia kumaha punten sepuh lan percanten abdi punten kulan seueur banyol abdi mah kenbai nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh abdi
Pangihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat Saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana, ya. Tadi dinya teh aya Saemara Putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah, betul. Wah hebat memang resepun Gatot Kaca makan gitu. Karena gelut mana gelut mana ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh gitunya? Iya. Ah, urang ka tuh euy. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Ah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Da teu meuntas ka itu mah kari eta wungku meureunan kalewatan perbatasan. Benar. Kari kesalahan. Moal anu mariksa gerjik. Dek lalajo kitu lalajo Saemara. Nuhun we dah. Bade ka itu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton Saemara jigana. Moal boa jigana berdirinya. Da lamun dek ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang lalajo cenah. Nya, bareng katu. Ieu si Ucir pun anak hayang lalajo Saemara. Ka mana teh? Nya ka nagara Tirtadahana. Pangmawakeun. Bareng jalan itu. Kusi lain bawa tuh. Sa tuh hileud. Wah ngasih naik bade ngiring nonton maka hitungan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi mulanya. Ai gengsi na gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siya minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon ai bade ngiring mah kulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we panganterkeun uing nya Mang. Nya lah tidak naon. Tangke di jalan lamun arah lamun camperak karina togeun. Urang pod arana nya ulah. Ai ngerakeun mah. Tah kitu nya. Mangga kulan mangga. Jik Ucir ayeuna memaneh dek lalajo. Bareng ta jeung Cepot jeung Dawala. Ridho ka Ilwan uing jelema kieu. Hayu Cir teu naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Ngaran adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah. Jauh ngamuk di jalan mah dijejek we inget tingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk, pugu da sering dibanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we ah. Bade lalajo Saemara ye nya. Pek. Oh, berarti. Ayo mah Cepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae. Anu penting mah panganterkeun anak kaula, pangapingkeun, pangjaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasontenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh iya sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya seneng duren oh sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat semun permios. Monggo nawisan. Rupa pisan jelema.
lampakipun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala. Sejang ngajugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara. Hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati. Anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun. Aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan. Cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran. Anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma. Pamana ieu sang putra iwari parantos ka-20 dinten jalana saemara. Ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun. Sedengkeun ieu saemara teh bebas ditongton ku sajumlah hamba rakyat nagara. Anu icalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna. Atuh ieu alun-alun nagara Tirtadahana jadi lautan jalma. Anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada budal nongton saembara. Panitia saemara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Patih, parantos siap? Iya siap. Tuh. Kesenangan tanjung orang kehancuran. Mun lampa orang di dunia tanah konana mangat tanah konana ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat.
naon atuh tinggal mukana ayeuna pamana ieu raja Rayina Raja pamana putri anu jadi panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun nonton suara kenal cek panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya darah dua mangga antos nah ainu lalajo abong bebas panuhun dina waktos ieu naon den dinten ka-20 ieu laras nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago saemara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan Palih Ti Kidul pamilon peminat mengukur hiji deui wah saja urang mah aja nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya. Bima Kendra Rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon baca dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati beres anu isalan Palih Ti Kidul jajarkeun dirinya wah beres hun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget nah aja bilih aya nu kokodok kesempatan eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu saemara ya atuh sajabina ti kitu nah kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae miceun eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah tatong sampah ciptakeun puseur dayeuh anu bersih ciptakeun puseur dayeuh anu endah kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara wah beres pasti atuh den sajabina ti kitu nguningakeun naon ja ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun naon aja naon aja kahiji teu kengeng nyanak pakarang kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede kakris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangam inggih kadua dina prungna oko pikiran pati teu kengeng nyolok panon
Najong larangan inggih mangga pelaturan katilu tekengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong lengan beh dituna dugi ka maut tekengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum saya marah terus perjanjian kalayan aya pelaturan anu anyar aja ayeuna mah bebas dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas kumaha bujeng hingga golongan raja patih satria brahmana sanajan budak angon asal bisa ngelehkeun jago saemara bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu pada daftar saya sumping langsung we ka tengah alun-alun kitu manawi sakitu mangga ayeuna margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kangge ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngangge perhiasan bilih aya anu pada daftar saya sumping langsung we ka tengah alun-alun kitu manawi sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun dihipnotis dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kangge ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngangge perhiasan sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan ulah pamer hingi mangga sakitu rupina mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar mangga Bima Kendra diaturan lagi mudah-mudahan lah poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu Bima Kendra saya Sadrek Bima Kendra iya parantos sayogi tanaga mutan iya geus uninga kana pelaturan apa temenang nyolok panon temenang nyekek temenang najong larangan temenang mawa pakarang naon bae oge saya nuhun mana jago saya marana ina rupina dihaturkeun ka jago saya marah supados enga sumping ka lapangan saya antawis jago sareng peminat tawis kebersihan mana Bima Kendra Tirta Sakti parantos siap paman? Siap are you ready? Ya siap
Akang, kunaon gogonda. ya Naon? nula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu Di lokasi marina Muni hasyur. tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh Acan we. pantosna teh keuna ke parigu ela lajonya euy Ya pantasna teh keur ngadar mikor. aduh Mang Jepot. naon Alah, Ayang jajan meureun si Util. Mang Jepot. naon Hebat awewena gelis. heeh pangna disaemarakeun gegelis Garis, Mang Jepot. Hayang milu saemara Mang Jepot. hah Hayang milu saemara. saemara naon Bogo ka putri. bogo ka putri Heeh. aya soal bogo mah tong borosi laing da dewek ge hayang ngan si ngukur ka kujur daekeun putri ka si laing sing nalipat maneh. datang telang mana kamada. jangan bikin malu goblok emangnya lu itu siapa ini yang membawa kamu yang malu mah goblok orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja bikin malu lo bego kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur paduli ceuing jadi campuraduk oge nu penting mah jangan sampai teu harti Tolong daftarkan Mang Jepot, saya mau ikut saemara. Yeay. Aduh. Bang daftarkan. Ya, moncong. Hiji, dua, tilu, opat, tah, aya keneh karepikeun ngalawan. Aya keneh, oh burura, aya keneh naon, aya keneh. Nyai Dahanawati samet ngimpi meureun akang. Doraka jempe atulanan. Doraka tinu kolot meureun aing teh. Hampura nyai. Lapura ieu. Haya! Jago hidup.
nguningakeun kaunggulan tetap aya di jago Saimara. Sok tang deui saha lah. Satengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saimara bade ditutup. Oh kitu Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon. Paliti kidul. Paliti kaler. Saha? Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meni keukeuh. Oh kan bae daftar. Antep cenah dipaehan ah. Garuda Punten pulan. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saimara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul, Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah de. Cobi cenah ka dieu. Ah, heuy, bawa ka dieu. Bawa kita Oh iya. Oh ya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Cir. Ye. Eta goreng patut. Pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Eueuh Gatot Kaca euy ka mana ya? Wah ku si Udik. Karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura gede hate cenah dibabu ku ieu ku jago Saimara jeung cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan aya kitu mah kuleungeun batur peduli teuing saha ngaranna Abi Budak Buncir di mana di tutugan Gunung Parasu. oh urang kampung mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh bogoh ka putri Bogoh wani gelut sak tuh ai kawani mah gede kawani nama bener obat teuing ampun tapi dina Saimara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang siap teu meunang nyolok panon siap teu meunang najong larangan siap siap ngos tobat ari ieu anu pangker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan sawios abdi bade kasisi we ieu mah jajab pungkul nya teu naon Daftar ongko. paman kulan siap mangga paman mana den Matanan pendatang baru gitu tah. hah iya wih naon ieu teh karunya gugu we karunya bisi heureui sanes aduh anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Kawa meunang wah teh gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon
Oh riuk-riuk teneng pisan sia teh. Ya kitu teh hawa awewe mah euy. Ngaranna budak buncir. Ya, Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun kana karaja. sae. Nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga anu pengker supados ka sisi lapangan wae. Sae kulan. Cir. Ini ngerasa hareureun. Oh hampura we akangnya. Ya, Dabongan kahayang si laing. ya tenang lah. Omat ulah nyalahkeun ka akang di mana aya kacilakaan. Moal. Da upami cilaka teh aya tungtutan naon-naon teu ya. Tuh, ulah lalawora. Mangga atuh wilujeng ngekulan ya. Pileuleyan cir. Khawatir Kang ah. Samet dieu meureun aing papanggih teh. Iya dang. Bae ka cir nya. Mangga atuh lan ya. Punten pangmaihan keun sakalian. Doakeun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dewek dek meuli boe ayeuna. Berbungkus lain. Tahlilan dong. Ah, kumaha nu hirup we aing mah. Bedanya nu tereh paeh mah tuh. Alah, karunya si buncir euy. Mangga siap. Maneh dek nyerang atawa hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya, cikan atuh. Cintari katuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Kurang tarik. Aduh. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Ish. Kuatan mana euy? Cing sok males. Punjene atuh. Sok. Edan teh. Wah, hebat Munjir oi. Hebat sih ya. Sok. Sok. Perlawanan Munjir oi. Cir. Bunjir. Anjir tunggulanana hebat si Bunjir. Nguningakeun pun adi teh. Bilih para wargi teu acan uninga. Eta si Buncir teh pun adi. Ieu patih anu kasohor galak jago. Ditampiling budak Buncir ngalepak teu emut di bumi alam. Sangka teuing teh. Sangka teuing Muncir. Aduh, pun adi. Aduh.
Aduh tersangka tinggi nuhun cir maneh teh sugan teh sakti dulu Ya, hebat dulu omat putrina keur deweknya ulah tuh. aduh cir tersangka teh muah. Hebat cir tersangka teuing aduh mangga tingali Persya Jaga roboh. paman oh kakang aduh kumaha Allah tersangka kumaha ya hebat buncir Uing tereh kawin euy. sorak kenal dia tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta Yang kubuta. olah putri narek aya nu maling putri narek aya nu maling Tolong aja. buncir tulungan heula itu putri salametkeun heula Anu mana? tuh Paling. anjir wow si buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur cing bantuan mang bantuan saya ayo lah saya ngabdi paman ayo kakang nyai tingali paman maneh silakan nyai bongana bangsa aing dek milu sae mara teu ditarima eueuh deui carana ieu putri dipaok wae kurang ajar bibiman tingali aya buta Kurang ngajar sia. wayahna nyai Punten nyai. tulungan kaula Tenang. kamana putri da euy ha oh siap menang jodoh aing menang jodoh waduh Awak itu. ya yang nyaho dulu kemana ubuk ala amit ya bangsa Awak aja dia mau. Wakil ngaregok. Wakil kakatayapan. Wakil dileret. Sok Kang ai batur di pangku ai henteu kabina-bina teuing sia
Jadi anu menangkan saya marah teh maneh buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade keresa nuhun. Teu keresa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing buncir. Neng gai rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari neng teu bogo mah abdi mah bade wangsul deui we neng. Tong da moal maksa neng. Ampun Gusti. Ampun teuing. Ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek. Jadi Raden Gatotkaca. Tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres negara Amarta. Aduh, ampun teuing. Agan. Agan. Wayahna init. Moal ngawin, lain moal ngawin, aya dunungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, Agan ampun Gusti. Agan teh budak buncir teh, ha? Ya, halo, ampun teh Agan. Saha sesok mau kan nog deh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun deh. Aduh, ampun Gusti. Alhamdulillah.